sikap jeung ngadenge caritaan Kiragabaya anu geus ngahina Kasirawing anu jadi akina. Harita nang boleh jadi kasinggung. Kaluar deui karakter Aki Buana Ireng anu jadi guruna. Sikap jeung caritanana jadi kasar. Tapi dina kayan masih can robah siga nu keur sare bari nangtung. Dina waktuna keur cumarita panona kakarek beunta. Mane montong ngabacot ka mana karep mane teh anjir. Abong letah eueuh sukuan sia goblok. Wayini ngahina ka aki aing. Sarua we jeung ngahina ka aing sia teh jajablog teh. Memangna mane gablag ka bagug naon? Makanya campah ka aing. Ragabaya. Tak gua resaku aing langsung ngacolol sia. Kiragabaya kerung rada kageteun oge. Ningali sikap jeung ngadenge caitan nang bule anu robah jadi kasar. Jadi si laing teh teu narima anu jadi aki dihina ku dewek. Si laing montong kurang ajar luka kelanyap jeung caluta ka dewek sadang bule. Dewek teh geus kolot sia teh. Oge dewek teh boga ngaran di dunia kajawaran mah sia teh. Hargaan tuh dewek sia teh nang bule. Maneh mah ku batur hayang dihargaan anjir. Tapi maneh mu ngahargaan ka batur. Jago kolot kawas maneh mah kuduna oge geus asup kana jero kotak raga buaya sia teh. Montong hayang tarung jeung Sirawing aki aing sagarupa. Tarung jeung aing ge maneh can tatu meunang anjir. Kurang ajar sia koplok. Dibabuk yungkruk sia karek nyaho anjir. Kiragabaya jadi kahudang amarahna ngadenge carita nang bule bangun anu nganggap enteng ka deurina. Kiragabaya saga diri pikeun ngalakukeun tindakan. Musirkeun paneuteupeuna ka nang bule terus carita. Si laing lancang jeung kurang ajar luka kelanyap samplak sanang bule. Wah dianggap enteng ka dewek sia kurang ajar. Ku si laing mari nangtang tarung ka dewek. Ngandung harti si laing geus bosan hirup sanang bule dagor ku aing sia. Nurutan anjir. Dagor. Geus kapayunan ku abdi dong. Lah pokona mah kieu lah si raga buaya. Geus montong loba bacot sia jeung aing mah. Mending buktikeun ku maneh mun heueuh gableg ka bagug mah sia teh. Jago kolotan jeung aing mah anjir. Hasok maneh maju naryang si raga buaya. Si buaya darat. Jaga setan, jangkar keher, kurang ajar, sebelah kok kujubar. Banggap enteng ka dewek kun kitu mah si laing na bule. Tanah sia. Jorelat cilong Kiragabaya maju narajang. Sanajan panarajangna teu ngagunakeun senjata atawa pakarang, tapi kangaranan panarajang dibarengan ku kakuatan taga lapisan tangtu jadi panarajang anu ngabayakeun pikeun nu jadi lawan. Waktu panarajang lawan datang, harita kaya nang bule masih tetep panona peureum siga nu keur sare bari nangtung. Sok sanajan dina kayaan seperti kitu tapi nang bule bangun anu teu aya hambatan dina ngalakukeun gerakanana. Harita panarajang Kiragabaya dibendung ku sapasang leungeun nang bule. Bancrokan kakuatan talaga lapisan ngaliwatan dengan masing-masing harita rumangsung. Sohem geus jari jeug. Kiragabaya ngajarig jeung ka tukang. Sedengkeun nang bole ukur ngageser sajengkal sukuna ka tukang. Kiragabaya ngegeruk kaget bari nahan ka nyeri terus ngadaligdeug mundur ka tukang sababaraha lengkah.
Tapi daya tahan badan Ki Ragabaya memang hebat. Harita gancang mancukeun tangtunganana bari ngatureng hapa napasna. Ki Ragabaya kerung bari ngahuleng terus ngupat dina jero hatena. Adam jadah kalaka aing anu kabeunangan ku panajangna Sinang Bule. Sedengkeun panajang aing mah bisa dibendung. Waduh. Ningali kana ieu kenyataan mah Sinang Bule tetela mibana kakuatan jeung kemampuan ilmu silat tingkat tinggi. Kenyataan nu meh teu bisa dipercaya ya. Aing bisa kabeunangan ku panajang budak satepak. Aing jadi beuki penasaran ngagunakeun kekuatan tagalapisan 3/4 bagian. Tetela masih bisa diimbangan ku Sinang Bule. Tapi asa piraku aing teu mampu pikeun ngungkulan ajen pangartina Sinang Bule. Nang Bule panona bentak deui meletet merhatikeun nuju lawan benyarita. Lain arek ngawojet aing dinya teh sok atuh. Kalaka kabeunangan ku panajang aing geuningan raga buaya. Narajang syukur ngagunakeun jurus anu kitu patut mah rek bisa ngasupkeun panajang kumaha maneh teh saraga buaya. Hiji-hiji gunakeun jurus anu rada balik atuh seteh kawasain kot wae seteh. Ngarah bisa keuna kan anggota badan aing. Manya ku dipapatan ke budak satepak seteh. Da geus kolot dinya teh mikir atuh mikir heuy. Engko pupun cereng kawas nu heueuh tapi kabegug mana? Kesel ka aingna oge. Sok. Aing hayang kabeunangan ku panajang anu jilawan, aing hayang asaan we cing sok kumaha tah kahebatan kabagug dinya teh anjir. Si lain montongnya capak ka mana karep sia. Lainnya capaknya capek. Gun bada keur amak aing anjir. Kurang ajar sia. Tarung masih kana lumangsung deuleu. Si lain montong waka boga anggapan geus unggul peda geus bisa ngasupkeun panajang ka anu jilawan. Nya heueuh atuh. Nya wajar. Dan memang bukti kalawan nyata aing geus ngahantem di dinya geus teu bisa nakis. Wah, saku sakali dewe kasueun panajang maka saling bakal roboh dina kayaan geus moal bisa hudang. Aduh, eta nya capek menipu kitu eta si koplok. Saukur begung ngajablog gungkul mah maraga buaya sih ah. Kawas nu anjir. Montong ngaheulakeun ngomong cek aing oge plok. Entong boroning kakarek sakali kabeunangan ku panajang maneh. Rek kabeunangan 2 kali 3 kali ge tetep mah bisa ngarubuhkeun aing. Ari saukur gablek kakuatan panajang anu saukur kitu patut mah raga buaya. Nu matak gunakeun jurus anu paling hebat cek aing oge. Jeung kakuatan panajang anu sakidana bakal mampu ngarubuhkeun aing. Pandina teh heubeul meureunnan ngulik pangarti. Ngabogaan ilmu silat teh. Komo geus kayaan kobolot kitu. Kelas nu heueuh papeuleukek. Panon bolotot anjir seteh mun cereng ka aing barokan aing dek gimil eueuh. Ki Ragabaya beuki muntab amarahna dibarengan ku rasa panasaran. Harita Ki Ragabaya nangtukeun sikapna pikeun maju dina raja ngagunakeun kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Diharapkeun Nang Bule moal mampu ngimbangan kakuatan panajangna. Ki Ragabaya ngawangun di pasangan dina jurus anu leuwih ampuh bari musyrikeun kakuatan tanaga lapisan sapinuhna kana sapasang leungeunna. Sedengkeun Nang Bule geus beureum deui we. Bangun anu nungguan di tarajangku anu jelawan. Ki Ragabaya anu geus saga diri pikeun maju dina rajang harita ngandung ancaman. Nang Bule, tarung urang teruskeun sia. Si lain montong kaduhung mun kakuatan panajang dewek moal mampu dibendung ku si lain.
anu jelas kekuatan Panajang dewek bakal lebih hebat dari sia. Panarajang nu bakal mampu ngarubuhkeun si Laing nang bule. Malah lain saukur rubuh wungkul, tapi si Laing bakal rubuh dina kayaan geus eueuh nyawaan alias kojor sia. Prok. Eta nu bakal karanapan ku si Laing nang bule. Saga diri sia. Malila deui saumur teh modal sia kuleungeun aing. Rasakeun sia nang bule. Modal sia. Hayya. Jurelat celung Kilagabaya maju dina Rajang ngagunakeun kekuatan tanaga lapisan anu sapinuhna marengan Panarajangna nu diharapkeun moal mampu diimbangan ku anu jilawan. Angin Panarajang beki tambah kuat nebak kana badan nang bule. Anu harita masih tacan robah dina kayaan panon peureum. Sirahna samudeng deka belah katuhu siga nu keur lain keur tarung we. Dina ngayona nu lawan dina bari jeung kayaan salenangtung. Tapi Ragabaya harita ngagunakeun Panajangna nu ngarah kana anggota badan teu bisa kena kana sasaran. Sabab dibendung ku sapasang leungeunna nang bule. Gese waktu sabaraha detik ti sanggeus ngabendung Panarajang lawan, harita nang bule ngasupkeun di Panarajangna. Loncat ka luhur, Panarajang leungeun katuh ngahantem careham anu beulah kenca. Sedengkeun dampa leungeun anu kenca ngaprot kana beungeut lawan. Cung sakeus. Kurang ajar ya. Aing benang deui sobrang. Ragabaya ngagero kaget, bari nahan ka nyeri terus ngadalig deui mundur ka tukang. Tapi Ragabaya daya tahanna memang hebat. Harita gancang mancukeun deui tangtunganana. Sedengkeun Nyai Manik ningali anu jadi guruna sababaraha kali kabenangan ku Panajang nu lawan, harita ngagerentes dina jero hatena. Teteh halah sinang bule lain budak sambarangan. Ilmu silat yang digunakeunana jelas ilmu silat tingkat tingginya. Dina kayaan peureum bari siga anu keur sare bari nangtung. Tapi mampu ngabendung satiap Panajang Kilagabaya guru aing. Aing kudu tatan-tatan mun kaya kieu mah yeuh. Pikeun ngalakukeun tindakan sakumaha anu tadi caritakeun ku Kilagabaya. Ngawurkeun tipung wangi panutup jiwa karena beungeutna sinang bule. Tapi guru aing masih kena boga ilmu simpenan anu can digunakeun. Anu daek teu daek pasina oge kudu digunakeun mun hayang bisa ngarubuhkeun anu dilawan. Nyai Manik musirkeun perhatianana ka anu jadi guruna anu haritakeun merhatikeun anu lawanna. Sedengkeun nang bule meletet deui panonna ningali kanu lawan baitus carita. Mane mah teu balik darung teh Ragabuaya ah. Kaingna oge jadi teungeunah anjir, kesel kaingna oge nguliwak kana hatena lagi anjir. Manya kalah ka aing deui anu ngasupkeun Panarajang kanu lawan. Ari aing rek gira kabeunanganana ku Panajang lawan. Sok pikiran ku maneh sah ranca buaya. Padahal aing teh hayang dirubuhkeun ku maneh, aing hayang ngasaan keuna ku Panajang maneh sia ranca buaya. Tapi kalakah tebegu geuningan maneh ngarubuhkeun aing teh si ranca buaya. Tos si ranca buaya tas kitu ka sayang heulang gerak, tas ka Santolo, beras ka Panganaran. Ya, si ranca buaya. Ragabaya henteu malire kana caitan nang bule. Harita musirkeun perhatianana kanu lawan bari ngomong dina jero hatena. Geus ngagunakeun kekuatan tanaga lapisan sapinuhna. Tapi masih kene teu bisa diimbangan ku sinang bule ieu kurang ajar teh.
Parajang aing di benung dia we. Malah jadi aing deui we anu kabeunangan ku parajangna. Sial aing. Tapi aing masih kene penasaran can ngagunakeun jurus pamungkas ieu. Jurus pamungkas masih kene tetep teu mampu ngungkulan Sinang Bule. Kapaksa aing ngagunakeun kekuatan ilmu simpenan. Bisa gagal menangkan Mustika Tirta Talagawarna mun tepikeun ka aing dirubuhkeun ku Sinang Bule. Aduh jeung da liwirang aing eleh ku budak satapak. Aduh Ki Ragabaya masih kene penasaran sigana mah harita nangtukeun sikap penapikeun ngagunakeun jurus pamungkasna dina neruskeun tarungna. Maneh mah keur tarung teh kalakah jadi ngahulang kawas kitu geuningan ranca buaya. Hah? Terus aing can ngarti deui. Naon sih maksud maneh teh? Pangadina kayan aing keur sare di imahna bah ieu bah saha teh? Kalakah digebuk ka dieu. Aing rek dibawa ka mana? Hah? Ranca buaya? Hasok jelaskeun ka aing. Bisi silaing hayang nyaho Nang Bule. Heun matak nanyakeun oge aing hayang nyaho. Silaing teh rek dibawa ka pademukan dewek sia. Sabab aing teh kudu bisa menangkeun Mustika Tirta Talagawarna anu dibawa ku silaing. Anu aya di jero cupu anu napa pageuh kana dada kenca silaing Nang Bule. Jadi maneh teh hayang ngarebut mustika? Benar mustika teh memang aya dina jero cupu astana anyar. Aduh podi teh astarana naon teh nya duh. Sigana mah maneh teu mampu muka tutup cupuna. Jeung misakeun eta cupu anu napa pageuh kana dada aingnya. Oh benar kitu Nang Bule. Anu matak dewek ngabutuhkeun waktu pikeun upaya menangkeun eta mustika. Kalah kumaha oge eta mustika kudu bisa kapemiliku dewek Sinang Bule. Oh. Un kitu mah maneh teh sarua jeung naon teh jeung rampok ranca buaya. Maneh kudu ngarti ya. Nu bisa muka tutup cukup astana anyar. Lain astana anyar goblok astawarna sateh. Aku mah aing we nah teuing heuh eta. Jeung misakeun eta cupu anu napa pageuh kana dada aing teh iwati aing anu bisa bukana belagu. Jeung nade eta mustika teh keur ngubaran bapa aing. Anu mata kudu bisa modalan heula aing lamun didinya hayang kana eta mustika. Dewek ngarti mun kitu mah. Si laing memang kudu dipodaran sia Nang Bule. Sabab kalah ka eta mustika teh kudu bisa kapawilih ku dewek sia. Heueuh nu matak maneh kudu bisa modalan heula aing ali hayang-hayang teuing mah maneh teh anjir. Narokeun nyawa aing mah keur mertahankeun mustika mah. Anjir tuluh aing tuluh kene cek aing ge anjir marupa pisan gogoda teh. Nang Bule peureum deui. Ki Ragabaya ngawangun pasangan jurus pamungkasna dibarengan ku kakuatan talaga lapisan sapinuhna. Ki Ragabaya samemeh maju narajang harita nyarita heula ditujukeun ka Nang Bule. Kekuatan jeung kemampuan ilmu silat si laing cukup hebat Nang Bule. Tapi si laing kudu ngarti dewek geus malang melintang di dunia kajawaraan. Geus weureuh seubeuh ku pangalaman. Jadi si laing ngimpi mun boga pamikiran bakal mampu ngungkulan ajen pangati dewek. Nang Bule meletet deui panonna baitus carita. Kalakah ngabacot deui maneh mah Ragabuaya. Ceuk aing ge mun maneh hayang ngapimilik Mustika Tirta Talagawarna hasok podaran aing sagoblok. Lain kalakah ngabacot wae kawas lain kolot teh. Jadi jago kolot tapi kawas kieu patut teh. Jalah. Tangkurak sedan. Can karagahan.
kurang ajar sangeunana sia teh jajablok deh. Ku dewek si lain ayeuna memang bakal dipodaran sia. Rasakeun jurus pamungkas dewek nang bule. Mohon mangga. Diantosan ku aing. Nulesnya ke kedah konsentrasi nya naon oge kedah konsentrasi. Eta kuda-kudana ulah bade gerak deui. Tah nu wawag nu seseg supados jadi si tanaga teh upami ngahapuk teh jadi punya kekuatan gitu tanya. Entong loncer. Curela cilung Kiraga Baya maju narajang ngagunakeun jurus pamungkasna dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Sedengkeun kaya nang bule tetep henteu robah masih dina kayaan sare bari nangtung da puguh masih keneh aya pangaruh tipung wangi panutup jiwa anu kungsi kasesep ku nang bule waktu keur sare di imahna bah ewon teh. Panarajang Kiraga Baya nu ngagunakeun jurus pamungkas memang hebat. Sabab panarajang Kiraga Baya anu ngarahkan anggota badan lawan mangsa dibenung ku sapasang leungeun bule masih kene aya panarajang anu bisa mubus nyusup di antara celah lolongkrang kosong lawan. Panarajang leungeun katuh Kiraga Baya ngahantem kana dada lawan. Sohiu kekeas. Panarajang Kiraga Baya mubus nyusup. Susup sahiu kekeas. Aing geunang Nang bule ngagero kaget. Bari nahankan nyaritos ngadadigdeug mundur ka tukang. Kiraga Baya mancukeun tangtunganana bari nyarita di bareng jeung seuri. Si laing ayeuna mah nu kabeunangan ku panarajang dewek sareng bule. Harti sia. Ngandung harti sakedeung deui bakal terus roboh dina kayaan nyawaan sia. Nganggap enteng ka dewek sia. Rasakeun sakurajar. Panarajang balesan ti dewek sia. Nang bule anu ngadaligdeug mundur ka tukang harita mancukeun di tangtunganana. Panona mulai tet ningali ka Kiraga Baya betus carita. Tah kuduna kitu maneh teh yeuh ranca buaya. Alah jadi kaingna oge rada ngeunah ari maneh bisa ngasupkeun panarajang mah. Tapi eta panarajang maneh teh can mampu ngarubuhkeun aing ranca buaya. Hartina kakuatan panarajang maneh teh kurang hebat. Lamun seg hebat mah aing geus nonggeng beureunan. Aduh. Oge bisa rada ngurangan tunduhna ye. Lamun aing geus kabeunangan ku panarajang lawan mah. Kiraga Baya jadi gede hate. Sangeusna bisa ngasupkeun panarajangna ka nu lawan. Harita sagade diri pikeun neruskeun tarungna ngagunakeun di jurus pamungkasna dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Daya tahan badan selain cukup hebat nang bule. Mun seganu sejen mah langsung jengker sia kabeunangan ku panarajang dewek. Sakedeung deui silaing bakal mampu dirubuhkeun ku dewek sangacungkal roboh bade nyawaan sia. Alah eta mah ku nyawaan sia kalaka ngabacot deui we maneh mah ranca buaya. Ceuk aing oge ranca buaya hasok gancang buktikeun tong ngajablog wae anjir. Aing teh geus teu sabar seteh hayang kabeunangan deui ku panarajang maneh anu ngajadikeun aingna rubuh bari eueuh nyawaan lain ngebacot nyawaan sateu blog. Si lain geus teu sabar hayang geura modar ku leungeun dewek. Rasakeun sia jurus pamungkas ngeraga jiwa. Hayat. Jorela cung Kiraga Baya maju di narajang masih seperti tadi ngagunakeun jurus pamungkas miraga jiwa dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Nang bule jadi ngarobah cara tarungna. Dina kayan masih siga nu keur sare bari nangtung. Harita mangsa nying hareupan panajang nang bule saloyong
sesoloyongan jeung sesolontodan mangrupa gerakan anu aneh bangun anu ngalalawurakeun kana panarjang lawan. Tapi Kiragabaya jadi kageteun sabab panarajangna teu bisa keuna kana anggota badan lawan. Sokyuk saloyong salonton plus sokyuk saloyong salonton plus. Panarajang Kiragabaya teu kena kana sasaran. Kiragabaya jadi beuki panasaran harita ngagentak diluncat yang setepus ke panarajang susulan. Nang bule ngarobah deui cara tarungna. Harita teu saukur sosoloyongan jeung sosolontodan nyingkahan panarajang lawan. Tapi bari ngalakukeun panarajang baresan mangrupa gerakan anu di luar dugaan lawan. Sokyuk datang panarajang Kiragabaya saloyong salonton plus nang bule males larajang. Kiragabaya kageteun gancang harita ngabendung panarajang lawan. Saloyong salonton hiuk panarajang sapasang leungeun nang bule bisa dibendung tapi tajongan suku katunang bule anu ngahantem kana kekemplongkeun salawan geus teu sempat disingkahan ku Kiragabaya. Satu kekeras kekemplong benang cana aji urang ajar seda bule gagal aing anjir. Kiragabaya ngagerok kaget merinahankan nyeri terus ngadaligdeug mundur ka tukang sababaraha lengkah. Tapi gancang Kiragabaya ngajaga kaseimbangan badana. Daligdeug raneg Kiragabaya ngeureunkeun sukuna anu dadaligdeugan saterusna mancukeun tangtunganana bari ngahegak atuh napasna. Alah, ku aing tak kebenangan. Hah? Eta euy, panarajang maneh Kiragabaya? Heeh. Eueuhna naonan anjir ah. Tah oge lamun tarung kudu kitu, mah teh anjir tong saukur nganalkeun kokod wungkul, da sok oge hayangeun dipake atuh, nematak selain sok turutan. Gunakeun kokod jeung cokor teh sia pikeun ngagempur aing. Nanaha gablag cokor deui ari teu bagug ngagunakeun mah koplok. Hasok kumaha maneh masih kene saum dan neuskeun tarungna Kiragabaya. Aing capek lah naonan anjir teu baleg sama lamun aing mah lamun aing sumanget tah aya perlawanan di selain ngasukur ngabaca tunggu kakarek aing lagi sugema ari kieu mah naon anjir ah. Oh yeuna naon gunana? Dewek masih kena mancu di tangtungan senang boleh. Heuh, mancuna mah mancu, tapi naon gunana sih? Naon kaunggulanana sih? Anu bisa ngalihkeun aing komo kitu bisa naon teh ngarubuh aing ngabebengkang baju eueuh nyawan mana. Dewek moal ngeureunkeun tarung sia. Mun tacan ningali si laing rubuh dina kayan jengker eueuh nyawaan. Geus eueuh nyawaan. Menirangu kitu eta maneh ngajablog teh ranca buaya ke hayang modaran aing tapi kalakah maneh deui maneh anu kabeunangan ku panarajang geuningan. Asok pino deui anjeun lah bisi maneh panasaran keneh kena teh pupus naon teh molotot didinya teh ke Kiragabaya pilih pupus ieu pilih pupus panasaran. Teu tiasa ngarubukeun aing rumawi ngadoang heula atuh sing leres atuh koplok. Tuh kudu titas ya budakeun. Dewek bakatos narajang mun si laing taca ngabewengkang rubuh jadi bugang sia. Oh, entah kitu sok mohon singkilkeun tah baju teh. Konsentrasi pikiran teh tong ngalayang ka mana-mana. Sangkan jurus anu dikaluarkeun ku ente teh bisa keuna kana sasaran terutama tubuh aku. Dadas yang ngebasuh ke belakang goblok. Jurus pamungkas Miraja Jiwa.
Jorela cilung Kiraga Baya maju dina Rajang pikeun anu katilu karina harita maju dina Rajang ngagunakeun jurus pamungkas miraga jiwa dibarengan ku kakuatan talaga lapisan sapinuhna. Waktu Panajang lawan datang harita nang bule bari sasorontodan jeung sasoloyongan mangsa nyingkahan Panajang lawan sauhyuk saloyong salontod plus sauhyuk saloyong salontod plus sengisna 2 kali Panarajang lawan bisa disingkahan harita nang boleh ngalakukeun Panarajang balasan saloyong salontod hiuk sabuk datang Panarajang nang boleh rikat Kiraga Baya ngabedung Panarajang lawan sauhyuk keus Panarajang balasan di nang boleh di Bandung Kiraga Baya. Tapi saukur gesek waktu sababaraha detik harita nang bule leungeun kencana kaluhur setengah badan kacepetan gerakanna teu bisa diimbangan lawan sapasang suku nang bule pilih genting ngajejek dada lawan kajleng sacedak kena pisang dada aing dijajak kurang ajar saya tidak boleh rasakeun sia harita nang boleh ngangkat di syukur aja rasakeun sia encan goblok can dijakeun sia aya ngap encan can dijakeun goblok Kiraga Baya ngagero kaget menahankan nyeri terus ngadalik dekat tukang sameme Kiraga Baya bisa mancukin tangtunganana harita nang boleh nuturkeun badan lawan ngagentak luncat nyusul tepus ku Panarajang susulan dina kayan keur ngadalik dekat tukang harita ditarajang kunang bule puguwe Kiraga Baya jadi kaget harita ngasaukur bisa sakali ngabendung Panarajang lawan kajadian saterusna runtuyan Panarajang nang bule geus teu bisa disingkahan ku anu jelawan sat hiuk tegas sebrodas hiuk tebedas wah kana dewek roboh ieu mah roboh aing ngalah Kiraga Baya ngageronahan ka nyeri bari ngajengkang ngoleab ka tukang geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badana jengkang koleab kedebut Kiraga Baya rubuh ngabebengkang maring lemah Nyimanik anu ngabandungan eta kajadian jadi kaget jeung bangun anu kasima jadi teu kaburu ngalakukeun tindakan ngaburkeun tipung wangi panutup jiwa kana beungeut nang bule nang boleh mancu dina tangtunganana bari merhatikeun nu jadi lawan haita tos carita nya akhirna mah maneh anu rubuh ngabebengkang siaran cabuaya atuh da maneh mah putus sirawing dirawan anjir anu matak montong ngabacot sangeunahna sia majarkeun rek naon teh ngawawojok sirawing ake aing sagarupa ayeuna kabuktian sia tarung jeung aing ge anu jadi incuna maneh kalaka anu rubuh ele jajaten sia talaga buaya jago belagug Kiraga Baya mibanda daya tahan badan anu memang hebat cacakan mun lain Kiraga Baya mah nu kabeunangan ku runtuyan nang bule tangtuna oge geus moal bisa ngoneal dehudang tapi Kiraga Baya mah harita masih kena bisa ngoneal hudang malah terus cengkat nangtung
bari ngahegak ngatu napasna jeung sumenginahan ka nyeri. Harita Kiragabaya merhatikeun nu jeung lawan bari ngomong dina jero hatena. Dan sidang boleh nyata hebat ilmu silat jeung kakuatan talaga lapisanana. Jurus pamungkas miraga jiwa anu geus loba ngakan korban bisa diungkulan ku sidang boleh waduh. Aing eleh mun kayakin aing saukur menang wiwirang aing. Malah aing anu kabeunangan kuruntuyan panarajangna tepikeun ka aing rubuh ngabebengkang baing lemah hajir. Alah, kanyata anu meh teu bisa dipercaya ieu mah ya. Aing dina mangsana tarung dirubuhkeun ku budak satapak, aduh. Alah, kamanakeun beungeut aing aduh. Ningali Kiragabaya geus bisa mancukeun di tangtunganana. Harita nang boleh terus cerita. Daya tahan badan maneh hebat oge sih Ki Ranca Buaya. Mun anu sejen mah geus moal bisa cengkat nangtung deui anjir. Tapi maneh mah kuat Hah? Kuat kahayang meureun nya. Anu matak maksakeun maneh cengkat di nangtung. Tapi kadeleh ku aing oge maneh masih kena nyengir, keur ngarasakeun ka nyeri nya tadi jejak dada si lain ku aing. Eungapnya kalosna nya. Hah? Sok rek kumaha deui ayeuna Raga Buaya, ha? Kiragabaya musrekeun di panitipna kanang bule betus nyarita. Keheula tenang heula sanang bule. Mun si laing bener incuna si Rawing. Bere heula kasempatan ke dewek ngatu napas. Anu ngahega kawas kieu aing anjir. Alah. Nah, si teteh sasangkleng tinggal jejak dada aing janten eungap ka aingna oge anjir. Jeung nyerina sina rada ngurangan sia Tapi dewek masih tetep bakal neruskeun talungna sadang boleh. Nu matak tong ngarasa unggul sia. Sakedeung dirempak dada si laing sia. Sanajan dewek geus dirobohkeun. Tapi dewek tak ngarasa jajatan ku saling nang boleh. Oh, semua syai itu pami kitu mah. Janten maneh teh minta heula waktu keur mulikeun heula kekuatan benernya. Memang benar sih cerita maneh teh Ranca Buaya. Nu jadi aki aing si Rawing geus amanat kana gencuna. Dina mangsana tarung geus bisa ngungkulan lawan teu kudu boga karep hayang nandasa lawan anu geus teu warakaya. Ayeuna maneh minta heula waktu jeung kasempatan teu naon. Sok aing ditungguan Tagabaya jeung nade da sikeun mah diteruskeun kumaha da.